judulna ge tos Rancage. Heuh, kerennya Rancage. Rancage teh kreatif saur basa Indonesia nama. Janten boh guru boh murid ngalangkungan buku eta diajak kanggo kreatif atanapi Rancage dina prosesna sareng dina hasilna. Janten budak teh gumbira, resep, sarta teu kakantun ku kamajuan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun simkuring Sri Asdianwati kaleresan ayeuna simkuring kenging pancen kanggo nyepeng sakola di SD Negeri 7 Kota Kulon Garut. Alhamdulillah simkuring kamari tos rengse nyusun buku Rancage kanggo fase A, kelas 1 kelas 2 sareng fase B kelas 3. Simkuring pun Imas Ruhilah kawit ti Cianjur ngaulang bahasa Sunda di SMP Negeri 1 Warung Pondang. Simkuring kaleresan nulis buku Rancage diajar bahasa Sunda kelas 4, 5 sareng genep dina kurikulum Merdeka. Eta teh aya dina 2 fase saleresna mah. Kelas 4 kalebet kana fase B, kelas 5 sareng genep kalebet kana fase C. Kurikulum Merdeka, kurikulum anu langkung ngaronjatkeun kaparigelan sareng karakter, teras mokuskeun kana materi esensial sareng fleksibilitas dina pangajaran, proses pengajaran. Taluyu sareng buku anu diserat ku simkuring Rancage atanapi terampil. Janten dina buku Rancage dipiharep siswa langkung parigel, langkung Rancage dina nganggo basa Sunda. Jalaran kitu sapertos tadi disebatkeun yen dina kurikulum Merdeka mah barudak teh kedah ngeh gitu ya. Dina buku Rancage oge fase A simkuring unggal bab ngalebetkeun atanapi nganggo lalaguan atanapi kakawihan. Nu dipiharep burudak teh diajar bahasa Sunda teh kalawan gumbira gitu ya. Janten upami gumbira tangtos pangajaranna bakal langkung leres-leres, bakal langkung nyerep kana ati sanubarina. Upami tos nyerep kana ati sanubarina, insyaallah bakal micinta bahasa Sunda gitu. Janten kelas 1, kelas 2 fase A oge kelas 3 fase B didinya seueur pisan kakawihan. Kakawihanana memang ngabantun kakawihan anu tos aya nu dipiharep budak teh wanoh kana kakayaan budaya Sundana gitu. Tangtos wae aya bentenna nya antawis kurikulum Merdeka sareng kurikulum 2013. Ari dina kurikulum Merdeka mah guru sareng murid dipaparin kalaluasaan kanggo ngaulangkeun naon sareng hoyong diajar naon saluyu sareng karakteristik muridna saluyu sareng kamampu guruna oge. Tangtos kamampu guru sareng karakteristik murid kedah direndonkeun. Eta kedah direndonkeun janten hiji pangajaran anu narik minat anu ngirut boh kanggo murid teras janten sumanget kanggo guruna kanggo diajar. Janten kadituna tujuan pangajaranana dirumuskeun eta dumasar kana capaian pembelajaran heula. Capaian pembelajaran mah sadayana guru bahasa Sunda kedah terang kedah tiasa. Tatina capaian pembelajaran engke diturunkeun kana alur tujuan pangajaran. Muarana tujuan pangajaran eta moral tangtosna ge. Da kanggo naon urang ngajar di kelas upami moralna katoler-toler. Eta sanesna muara tujuan sadayana pangajaran moral. Dina kurikulum Merdeka akhlak atanapi moral atanapi karakter teh diragum dina nu dimaksad ku dimensi profil pelajar Pancasila. Aya genep dimensi kitu nya. Eta sadayana genep dimensi teh sanesna di sanesna mah sacara alamiah, sacara naluriah guru tangtos ngajarkeun. Mung langkung diorganisasikeun, diorganisir atanapi diorganisasikeun dina genep dimensi eta kitu nya. Tadina pangajaran kurikulum Merdeka mah aya nu dimaksud berdiferensiasi teh ya. Janten murid-murid teh tiasa naon nya dumasar kana karakteristik tadi tos didugikeun kumaha naha anjeunna teh diajarna secara visual, tipe visual, naha tipe auditori, naha tipe kinestesik atanapi campuran ti sadayana. Kitu oge dina pangajaran bahasa Sunda kurikulum Merdeka, murid-murid teh kedah dicanak bingah.
Dina buku rancage oge aya ramat loka ngeunaan bacaan-bacaan anu narik ati barudak janten salianti barudak teh miara resep kana basana tapi kaparigelan teknologi nage aya gitu nya. Janten budak teh gumbira resep sarta tekakan pun ku kemajuan teknologi. Dina buku rancage diajar bahasa Sunda judulna ge tos rancage. Kerennya rancage. Rancage teh kreatif saur bahasa Indonesia nama. Janten boh guru boh murid ngalangkungan buku eta diajak kanggo kreatif atanapi rancage dina prosesna sareng dina hasilna. Tangtu sapining kagiatan dilaksanakeun anu ngalibetkeun unsur panguping dina menyimak atanapi ngaregepkeun, ngalibetkeun unsur alat ucap dina baham atanapi dina nyarios atanapi berbicara atanapi nyarita saur bahasa Sunda mah. Teras dina soca nya soca maca hiji deui teh nulis nyerat kamampu murid dina nulis eta aya gumulung dina buku rancage diajar bahasa Sunda kelas 4 kelas 5 sareng kelas 6. Teras di akhir oge aya naon teh kamus alit kecap-kecap anu kinten-kintena anyar pikeun murid-murid eta diterangkeun hartosna di dinya. Janten murid teh tiasa rancage milarian anjeunna nyalira oge tiasa madoman kana eta daftar-daftar kecap anu dicantumkeun di dinya kitu rupina kaunggulanana. Sareng tangtos wae gambar-gambar aya anu cocok sareng psikologis marurang kalih kelas 4 kelas 5 kelas 6. Insyaallah lah maca buku kurikulum merdeka kelas 4 kelas 5 kelas 6 bahasa Sunda rancage diajar bahasa Sunda moal nguciwakeun murang kalih dina prosesna bakal rancage hasilna oge tangtus murid-murid janten rancage dina bahasa Sunda gitu. Alhamdulillah aya guru atanapi murid secara langsung anu ngadugikeun kamandangna ka simkuring seueur nama guru da panginten ari barudak kelas kelas 1 kelas 2 nya kawantuna masih keneh acan sapertos nu tos ageng boh secara telepon atanapi langsung alhamdulillah saurna teh biasa nganggo buku rancage fase A sareng B margi barudak janten resepkeun diajar sanaos anjeunna panginten aya padamelan ekstra udah ngapalkeun heula lagu nu bade diajarkeunana mun ditanya oge anjeunna ge kedah langkung rancage dina bidang teknologi margi tadi teh aya ramat loka anu tangtos eta can dibuka ku urang kali anjeunna kedah tos muka heula. Ari barudak mah nya resep wae da panginten resep hahariringan nya. Simkuring seueur rerencangan guru-guru SD nya ieu nu nulis oge guru kitu nya. Janten saleresna mah jiwa aranjeunna saraku guru SD kedah diteuleuman ku simkuring nalika eta nulis. Dina obrolan-obrolan sareng para guru SD rerencangan kumargi simkuring mah alumni SPG nya Sekolah Kapungkur Sekolah Pendidikan Guru ente nyetak guru SD oge. Jadi rerencangan simkuring guru-guru SD seueur anu nyarios ka simkuring nuhun aya buku rancage diajar bahasa Sunda margi naon teh padoman kanggo ngajar alternatif bahan pangajaran sareng padoman lengkah-lengkah kagiatan teh parantos jelas di dinya gitu. Abdi ngaulang bahasa Sunda teh istilahna mah enjoy sok sanaos abdi guru kelas gitu nih. Saur aranjeunna guru-guru mata pelajaran guru-guru kelas di SD gitu. Eta rupina upami disebutkeun testimoni teh nya testimoni di rerencangan guru-guru SD anu kapungkurna teh alumni SPG rerencangan SPG kitu nya. Lajeng ti murid-murid aya murid di antawisna ieu mah nu rewe nya namina teh si Pak Kania Munggaran murid SD Negeri Kaung Gading Kapungkur. Anjeunna sadidintena pami nyarios sok nganggo bahasa Indonesia kadang-kadang dicampur ku bahasa Sunda. Ini buku teh seneng sekali bacanya. Abdi janten tiasa hoyong diajar bahasa Sunda kumargi aya kamus alit. Buku naon namina teh gambar-gambarna sae abdi resep ningali ieu buku teras hoyong diajar bahasa Sunda sadidinten sareng mamah we sareng bapak upami aya PR atanapi naon teh tina buku ieu mah gampil saurna teh kitu. Dulur-dulur para guru baraya urang Sunda sadaya hayu urang nganggo buku rancage khususna fase A kelas 1 kelas 2 sareng fase B. Insya Allah barudak bakal diajar kalawan gumbira. Tangtosna
insya Allah barudak oge bakal langkung semangat diajar bahasa Sunda. Nah, atur nuhun. Kukituna wargi-wargi sadaya para guru bahasa Sunda, oge para guru kelas di SD, kelas 4, kelas 5, kelas 6, sareng murid-murid SD, anu dipikareus dipikanya aku Ibu Imas, hayu dianggo ieu bukuna, buku Rancage Diajar Bahasa Sunda, terbitan Dunia Pustaka Jaya. Insya Allah ibu-ibu bakal gampil sareng bingah ngawulangna, teras murid-muridna bakal resep sareng jigrah bingah diajarna. Insya Allah tujuan anak kahontal hidup jantan murid anu rancage dina basa Sunda. Amin.